Aing minta maaf baik itu kabar udaknya. Ane isuk udah puasa. Tiba-tiba Ramadan tiba. Woi, Mokai. Udah aku bulan suci Ramadan datang tiba-tiba. Bener baes ya. Atau jadi makan raketon. Teka rasa amatnya. Karena kamari bulan puasa. Mesti badi baik wah. Yang loba dosa jasa ya kabar udak. Tapi alhamdulillah sih masih kena diberi kesehatan yang panjang umur. Apa yang minta maaf baik itu kabar udaknya. Ane isuk udah puasa. Tiba-tiba Ramadan tiba. Woi, Mokai. Udah aku bulan suci Ramadan datang tiba-tiba. Bener baes ya. Atau jadi makan raketon. Aing seneng bang. Lah sia, senang-senang. Coba kan lah. Seneng bang. Nyanyi udah bener kai. Aing seneng bang. Main pantaras yang kolek. Ang bulan suci Ramadan mah. Oh nya, orang isuk puasanya. Ya udah mulai kemana ya kai? Istrinya bang. Kurang gitu isu. Neangan baik. Lagi siapa sih mana? Terus cembeluk. Deket Manceri di itu. Naon tuh? Biasa. Lah kai, biasa-biasa. Emang naon sih kebiasaan sih kai? Biasa bang. Malaikat tek cimet gabeng. Itu sungut. Bodoh lo jubila, kos kai. Aing ngomong. Kos kakan yang buruk sih kai. Untuk si bang Ruha. Kai, pan isuk bulan puasa iya. Oh bang. Orang nengan budak nulain yuk. Mana yang loba dosa jasa ya kacun. Ayo bang, kurang di sarua lo pada jasa. Bukan bayar ya di mana yuk? Ayo. Ayo tuh. Bang, Kabar kai? wangel. Minta maaf ongko. Tuh. Aing. Masya Allah jasa ya cabe. Tiba heula kara kembangan. Ya sakedeung di mah puasa. Nyancen kabeli cangcut-cangcut acan aing dek lebaran. Dek iraha sia cabe. Maraban aingna ulah sia bae di paraban ku aing. Coba jawab cabe. Dikira sia buahana. Dikira sia maraban aingna. Asek kunaon cun, tuana bahagiaeun amat. Lah mong bahagia. Boro-boro bahagia aing. Bahagia aja henteu. Aing geus kunaon tuh cun, sia aya lain bahagia, stresnya sia. Bingung aing mung. Caben can buah-buahan. Nyanda puasa kieu. Kedeung di lebaran pan. Alah cun, hirup kalau diambil pusing, nikmati aja, jalanin aja, ikuti alurnya. Atuh kumaha teu bingung lah mung. Dek lebaran aing can kabeli sempak-sempak acan coba sia. Ayat tuh cun di imah aing sempak. Sedaek tuh, Sempak naon tuh mung? sempak ucing. Sia ku baloon. Eta sia. Geus cun lah, lo bingung-bingung, kuari mah urang. Ieu bae, teu nyaho isuk mah. Atuh isu kan orang puasa mung. Emang Asa ku heuceuk balon puasa? poin. Weh lanang bo. Bang Ruhak. Orang sih di dia. Oh bang, keur ngoret tuh. Terus ngarit aing kai, ieu kaburitan. Ya, tuh mana tuh bang? Tadi ya. Ini naon? Aya naon? Si naon sih kan nyeleupkeun? Iya, Cun. Jukut isina ieu mah. Iya, ditongol. Iya mah. Iya. Jukut Aya kai naon tuh jukut nyaran tuh. urang, Bang? Berhubung isuk udah puasa ya Con. Jadi aing diminta maaf heula ka sia Con. Dimaafan moal ku sia kira-kira. Maafkan bang. Soalnya aing paling loba Con ngaledek sia. Oh bang, urang geus alhamdulillah baiknya. Minta maaf ya ge urang. Oh lajeng barudak segala kabeh. Ais geus saribuk naon? Iya bang. Emang naon sih Mong? Jukut isina di Masya jojolo bae ku Allah, kotai. Penasaran bang, urang. Geus ka aja ku ngotot.
Nyojuku di sini. Jadi kuari mah urang kabehan siling memaafkannya. Oh, Bang. Oh, Bang. Ya urangnya minta maaf deh nya Bang sok. Ku abang sok diunggut-unggutan bae. Urang minta maaf jasa ke abangnya. Cun, Salahan. aya ge aing meureunnan Cun, ya, minta maaf ka sia. Oh, Cun nya boga salah kasih ya. Oh, Jadi sia, mantas di mana, Mong? Ngarit Bang urang. Oh, Cun, aing minta maafnya Cun ya. Oke. Atuh Cun ya aing ge minta maafnya. Kamari geus ngaledek sia. Omong, dimaafkan ku aing ge. Bang Ruhak. Minta maafnya, Bang. Cun sarua aing ge Cun. Nuhun jasa, Bang. Sarua Urang sok aing ge. pijahilan. Enggak nih paling loba jasa Cun ngaledek sia. Urang sok sedih padahal mah. Hampura Bangnya. Heeh. Aing ge sarua hampura Cun. Ayo. Aing ge sarua kae sedih, be aing da anak-anakan ye. Cun ya. Aisyah kunaon, Brak? Belum jarerik. Sedih Bang, geus sia pepelukan jeung Aji. Atong geus kuari mah kieu bae. Berhubung cuaca geus pararowek, tadi beuting urang taraweh, ini urang baralik hayu ayeuna. Ayo. Cun.